Kak, aku mau ngojek. Oh iya, sok ditunggu. Duh, itu ke perahu yang sana ini. Ulin-ulin atuh Mang Wawan. Cing ya awewe ya nelpon ya. Anjir. Kayak kemajuan Mang Nur. Iya, Bukan Neng. gitu euy. Gitu. Iya. Berangkat sekarang OTW. Oke. Sahawan mana eta si awewe sorana euy? Kamu gua aing atuh ang da aing payu. Wah, kos nu enya Mang. Gini di ona oli sa. Dempongkeun we engke buktina dempong ke ngaliwat ka dieu urang. Ya, ngandel aing mah. Ya, bisi teu percaya mah dempongkeunna ulah diuk di dieu tuh, di ditu tuh dempongkeunna Asa teu percaya aing mah Mang. erek neang ayeuna teh sok cicingna di ditu dempongkeun. Cik sok Ya lah ini. Yang nyaho ge orang parida ka ditu. Ayo. Udah lama nungguin. Isal, Di bawah dulu kira. aji dah benar. Wah, ya Isal. Mamang. Anjir. Well. Kayak kemajuan Sal, bukan Mamang teh. Iya, awewe mana ya? Oh, Mang Nur. Muni eueuh kawencopan pisan eta. Menor alasan ku Adi tingali. Kemana ayeuna? Neng. Ih, aku mana aja dari tadi Neng teh nungguin, jadi we Neng teh ngojek. Saha neng eta neng? Pacar aku Aduh. Cek urang kumaha eta tadi genan pasti bohong. Suka naik heeh sia teh bener ka bogoh. Sa ojek sa. Jeng anjir. Tuh mang da mau Apa-apaan? Hah? Tuncep pantas lagi jeung ente Sal. Namun jeung mana mah rada cocok sa. Ya pasti. Saha itu ka bogona? Pejet seruannya ya. Cing nah. Hah? 11 12 ya. Aduh. Opet. Asyau dirasa klet. Sia membawa ka bogoh urang. Ngojek urang mah. Nyawa tuh aing mah ada kasep payu. Jap Neng, turun Neng. Tetaikan ku si Kopet. Yah. Sia teh mah tukang ngarojitkeun rangda Neng. Bahaya Neng. Ya, Kopet. Sanajan aing moal besi tua tapi istri muda. Neng, ayo Kamu teh jangan macem-macem. Awas ulah kasih Kopetnya. Wah, ini si Kopet doh bahaya. Sia teh mah. Aduh, Sal, Ang. Aku mah aja baca ngongkos geran aku mah. Aing pokona nama. Well. Oh. Aing gandong teu kuat nanya. Sarua bah aing ngeripuh. Sieu teh. Nur, Euy. teu kuat nanya. Aing gandong. Ya. Urang heula gandong ku Abah sakali ewang heeh. Aing gandong sieu teh. Aing udah ripuh bah. Nur, wayana ieu mah aing ripuh pisan Nur. Sok atuh. Kela. Anjing dah berat. Aduh. Berat. Sia teh Nur. Mangku aing wae. Berat. Atuh ulah wae naik. Sekalian Sal, nu mamang pangumbakeun Sal. Wah, tuh harana yang teuing. Buah batur. Cik kasar. Sok buru atuh pan memang ya kumaha ya kotor kulit yang dia nuh. Beres oge euy. Bagian disalin aya nama capcus ulin jeung si Neng. Daripada lila-lila mah ieu kumaha nu ieu mending itu aja bayar eking itu mah ngapret eking mah. Cik, motor aing dipake. Geus gagal deui ieu mah ulin jeung si Neng teh. Nariksan mana Sal? Oh, itu isuk-isuk aja. Oh, karuan yang mamang ecan narik-narik euy. Nur,
kamarananya penumpang aing teh sup-sup can aing narik wae. Pan bieu teh aing teh ngomong soalnya teu narik masih aing lah. Syukur tuh Nur, aing geus narik mah. Sah, piraku aing geus narik teh mere kopi-kopi wae mah nya. Tapi di mah geus nyanggu, Mang. Aing resep bener. Resep aing mah soalna aing masalah rangda mah tuh awewe si kana rangda. Ieu mah bagian udeg ieu mah. Alala. Tunggu aja. Ayo Neng. Ya. Ayo. Dah, mana belanya? Ayo Neng. Naik naon udah. Hah? Naik naon? Ayo teh. Ih, aing kumaha isa yuk. Bisa, Asin Nur ke mana? Eta keur naon eta? Hah? Keur naon eta nyala-nyala? Ah, bener mana Isa. Abong sia ka mamang maneh. Ah, anjing. Eta mah geus ka udeg, kadengen teh. Anjing, Kamang Nur nah jadi kamang udeg naon? ih, aing mah. Tah, sarwana budeg sia mah, Yusuf Nur. Geus purun ngojek di dieu. Kenapa udeg ditinggalin? Sia teh kudu wanian kayak ulah kena awak leutik sia teh tak kitu tonjok. Siap bisa. Bisa. Kudu ulah lemah kayak ulah ngera-ngera aing sia. Oh no. Sia mah gajah. Sok, sparing aing heula sok. Sia mah. Sia kunyuk.